cangkeng cing palatok. Riba ada kejemput si Akir nganteran si Akir teh gustin mah Agung. Riweuh naon teh. Sagala tuh. Aing mah. Ari ini si bedul ka mana? Geus barang manten kieu eueuh nganturan kejo ni deudeung teuing ieu aing. Aing ngak ieu teuing ngari hayo aduh aing dirugi kieu mah. Ieu teh nyatur teu kalepekan. Wayak bisa nganturan kejo. Aing ya kejo nang capek-capek ini ya lah gini ma iya ma kalah heula daun cau aya tadi di tutungguan menilila bentuk kekerepekan ge kaji pisan aduh aing mah ayeuna kadinya ma kalah ma budak aki budak daang naon teh di aki buru ya sangu cuci buangan we tah naon aya naon ais kalapa baru kalapa ya ieu naon ieu tah babat asin gede-gede teuing dahang ya. Kulit kieu teh geuning cuma aya ngaturan kejo aing. Di mana atuh aya emak? Tuh aing ngomong lah mak. Saya tinggaleuh kumaha tuh aya ning ieu mak. Tuh, teh 12 tadi teh. Budak-budak teh atuh tadi di gero-gero teh iya sok hayang daang ieu teh daang gero-gero itu tadi atuh tah ari teu nopa tah aing mah pawean kan manten kitu mah bari tengah poeun hayang kejo mah kejo naon ieu teungeuna mah sampai kalapa aduh waktu kita apa ya mas pakai salam pakai tereng naon teh gaya asin pikirna tuh ieu nya tebae memang kan mama rek balik nya apa tak ke ya balik ieu nya mah naon deui atuh ari teu jemput bapak imah ari Aki meuni da kapal itu nulis ngarit teh ari itu moe ku Aki karena kudu tanding tong dibawa game ya mah naon ku jam sore teh ke bae duk kade labu eta paraban di mana domba ta akibat musim kene terus duk ya rese kieu asin ini teh semangat kieu teh Gustin Agung bro Gustin Agung